dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Para mitra sadaya, ieu dongeng karangan Uwat Tatang, ayeuna teh para mitra nincak bagian ka opat. Para wargi sadaya keur Neng Dewi, sadajan manggih katugenah ge ari salaki balik magancang mairan cai, teu weleh ngawulaan. Gelas anu dieusi ku cai enteh dituna hareupeun salakina nu keur ngudaran sapatu tuluy setengah dibalang-balangkeun ka sisi bupet. Red kana gelas kalawan gelas dirampa baripokna. Cai naon ieu teh Dewi? Cai enteh Kang, teh Maneng Dewi bari tuluy dieu. Kira-kira atuh kanu jadi salaki ngadoran cai enteh camewe kieu. Rek mere cai wayah kieu mah atuh lain cai enteh. Geus bari kieu tapi cai kopi. Kunaon ari maneh atuh? Jadi kitu Dewi. Nganyar-nganyari teu ngajenan pisan kan jadi salaki. Sanes teu ngajenan Kang nanging teu aya gulana. Ari kopi mah aya sagelaseun deui. Teh Maneng Dewi sajelasna teu boga gula, sakeprul-keprul acan. Piraku nepi ka teu boga gula acan mah Dewi? Teu boga gula-gula acan. Natara diresikoan guru jadi salaki teh. Dipake naon atuh? Ku salaki dibere risiko teh. Nepi ka teu kabeuli gula-gula acan. Ulah naroskeun di angen naon Kang, nah akang teh masihan resiko teh unga dinten. 5 dinten kapengker Kang masihan artos 5.000 rupiah, panginten iti 1.000 rupiah sadinten cekap kana naon. Sasari mah engkang teh masihan Kang resiko teh unga dinten paling sakedik 7.500. Kadangkala 10.000. Nari ka ayeuna keun masihan Kang resiko 5.000 rupiah. Itu getos 5 dinten nangawe galih ku engkang. Cekap kana naon masihan resiko. Tos 5 dinten ukur 5.000 rupiah. Dipeserkeun kana beas ge kan cekap 2 kiloeun 2 kilo setengah. Teu acan Kang anu sanesna. Ya bibi ijot masih dugi ka ayeuna can di pasian artos. Teh Maneng Dewi bari neuteub. Lah monggeus Dewi lah. Montong ngeceblok wae barina ge. Jadi salaki balik ku balikna lain disambut ku pikabungaheun kala disambut ku pidorakaeun barina ge. Cek Japar tuluy ngejeng ngojeng Kang asup ka kamar. Ngudaran pakaian disalin ku samping sarung, goledag ngedeng nangkarak bengkang barina geus sirah. Teu sakumaha lila Neng Dewi ge sanggeus mareuman listrik nu di patengahan ka kamar. Kulipak Japar ngedeng namalik nonggongan siga nu cua ningali pamajikan. Goloyoh Neng Dewi ngedeng patukang tonggong. Sajeroning keur patukang tonggong teh mungguh cipanon mah ngaberebei ka gigir. Maseuhan sarung anggel. Hate asa beuki ngeri ke beuki asa ting seredet nampa caritaan tinu jadi salaki. Muni asa nyarentu kasar tur garihal. Make nyebutkeun disambut ku pidorakaeun sagala. Padahal Neng Dewi asa kurang kumaha satia satuhu kanu jadi salaki. Tur sobar pisan. Lamun kitu teh mah beunang disebutkeun istri sajati wanoja wijaksana. Sabalikna nu jadi salaki salah tarima. Nya ari palebah dinya nama. Saha awewena nu sakitu satiana tur sobar. Nampa caritaan kitu tinu jadi salaki. Nya barang perhiasanana digasab. Akhirna mareup Neng Dewi sare bari teu disimbut-simbut acan. Tayohna kapopohokeun teu inget kana simbut. Da puguh hate keur manggih ka peuri. Subuh-subuh kakarangong ajan Neng Dewi gorejag. Geus hudang tuluy kacai bebersih kalawan abdas. Balik ti cai teu poho teu kahalangan keur manggih kapeurihan batin. Tetep ngalaksanakeun ibadah meni husu naker. Sedang salakina masih keneh ngagebra teu usik-usik meni taksiran capeta sasabaan. Rengse salat leos Neng Dewi ka tukang nyician cai enteh panas. Sabab ijo teges subuh keneh gegeusna heur cai. Neneng ari wengi bibi setengah ka bawah ngimpen nguping suanten Aden nah Aden muli. Cek biijot sabab manehna teu nyahoeun. Japar balik. Nya bi peuting Kang Japar balikna. Teh Maneng Dewi bari nutupan gelas. Tabu sabaraha mulihna teh Neneng? Jam 10 samala abdi ge keur ngajejentul we di kamar kareuneu anu kaketrok kana panto. Atuh abdi teu reuwas aya pikiran rek ngageuingkeun bibi inggis jalma jahat.
Ari Kang Japar ngagegero barang berai panto dibuka horeng teh nyawe Kang Japar ditaros ku neneng tos di mana saurna Bi Ijo talete para mitra bari teu leupas tina pangeutupna acan tujuh tanya naon-naon kahiji manehna ka Karajol kaduana ujug-ujug ngamek we ka abdi teh dumeh teu buru-buru muka panto loba-loba we caritaan manehna teh nu matak ngadatangkeun pika nyerieun make nyebutkeun balik ku balikna nu jadi salaki lain disambut ku pikabungaheun kala disambut ku pidorakaeun padahal kurarasan abdi mah asa kurang kumaha ngabulaan kang jadi salaki asa kurang kumaha ngajenan kurang kumaha ngadama-dama tapi manehna salah tarima nincakeun paribasa nu asih dipulang sengit ceuk Neng Dewi bari cuma 5 Astagfirullahalazim be eta Aden ngangeluasa sauran kitu sagala ngajanteng kitu Aden teh mingkin lami nya janten mingkin kasar we jabi perhiasan neneng dicana asa kirang kumaha neneng satiasa tuhu asa kirang kumaha ngawulaan kanu janten caroge sonten enjing teu waleh ngaluis angian rapi di palarnu janten caroge pogot kasono upami seuk bibi nampi ka nyeri tinu janten salaki bari sok ngantunkeun wengi kawasna bibi mangusap irit bari init nying jerit we wangsul kanu janten sepuh entog mulang teu naon neneng lah tange naon atuh namleg wae di bumi ari caroge kitu mah ceuk diijot nada-nadana sija anu nyeuneu lamun nyeuneuan teh mah nyuluhan kanu jadi dunungan umumna kasebut mangaruhan tapi caritaan biijot kitu teh duka bener mangaruhan duka sakadar ngadoja kana kateguhan hate dunungan moal keur abdi mabi moarek ngejat tanpa syarat nu hartina teu karana diragragan surat talak digana abdi diragragan talak ge moarek unur ti dieu sabab ieu mah imah meunang mangeulikeun ibu Kang Japar mah ngan ngabiayaan ngomean dapurna wungkul kitu ge teu beak sajuta-juta acan paling-paling ge 600.000 buruh pagawe ceuk Neng Dewi bener-bener teguhna teh teu unggut kalinuan teu gedaga anginan tas nyarita kitu torojo Japar ka karahudang atuh Neng Dewi gancang ka jero bari mawacai enteh kana gelas gede cag dituna dina meja tuluy meresan tempat sare aturan Aden irah sumping ceuk biijot bari neuteub peuting kira-kira jam 10 ari pamajikan kuring ngobrol naon wae tuh ka biijot teh ceuk Japar nyarita teu sasauran naon-naon Aden mung nyaurkeun Aden parantos mulih wengi tadi jalan bibi mah teu terang Aden mulih teh parantos ieu ku parantos monok bibi mah temal biijot ukur sakitu padahal Neng Dewi panjang lebar nyaritakeun salakina boga gula kopi biijot Japar nanyakeun gula kopi ka biijot padahal peuting geus dicaritakeun ku Neng Dewi teu boga kopi teu gula sakeprul-keprul acan kituna teh siga nu teu percaya kanu jadi pamajikan anu mawi gula teu kopi Aden tos teu naon teh bibi ge tos 2 dinten teu menak cai kopi sasarima badana tepan subuh teh suruput ngaleuci kopi bari ieu si deang mayunan kompor ayeuna mah suruput we suruput manyun Aden temal biijot bari mesem yung kaditu meuli heula biijot tah duitna tah ceuk Japar nitah meuli gula kopi bari nuna duit 2000 perak dina meja paragi ngistrika tuluy kacai atuh biijot gancang indit ka warung da puguh warungna deukeut ukur kahalangan ku tilu suhunan ge geus balik deui tuluy ninyuh cai kopi kana cangkir torojo Neng Dewi nyampeurkeun kalawan nanya laun saha gula kopi teh biijot Aden miwarang ngagale gula kopi ka bibi masih artos 2000 sumuhun tah 2000 rupiah temal biijot rada haharewosan sabab sieun kadengieun ku Japar dunungan lalaki nu keur dicai kalawan pokna angana Neng cadak tah kalebet bibi bade ngeusian kompor bibi mah bade ngeusian kompor nami aya angsulanana dipeserkeun kana lisatana leos Neng Dewi ka jero bari mawacai kopi sacangkir dituna dina meja di patengahan teu lila Japar norojol balik dicai tuluy kebat ka kamar
sedot nyisiran rap make calana jeung kameja atuh harita bersih menang nyokot tina gantungan lomari sanggeus rapih make pakaian japar keluar ti kamar gek diuk dina kursi tuluy nginum cai kopi kelepus udud katingalina bangun anu tenang atuh gek Neng Dewi diuk pahareup-hareup itu dinten ieu mah ngadamel Kang Neng Dewi mungaran tumanya bari neuteub kana beungeut menjadi salaki teuing atuh hari kitu aya naon tema Japar Asadaria jeung teu mere budi manawi bade aya pisang gemeun nanging kitu ge langkung ti payun mugi ngahapunten bilih aya cariosan abdi nu kirang raos katampina ku engkang sangem kasarna mah bilih kacaletot omong ti Soledad letah ceuk Neng Dewi nyaritana lirih tur teu weleh adab teu weleh ngajenan kanu jadi salaki ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra pamirsa harita Japar menang ngadenge caritaan pamajikan anak kitu atuh tuluy nyarita nah atuh pokok itu rep dicaritaeun mah asal nu ka hati we jeung nu mata keunah kana hate cek Japar bari baluar balieur sigan umung pateuteub beungeut jeung nu jadi pamajikan kieu Kang salami kirang langkung 2 minggu abdi teu boleh merhatoskeun we kana gerak-gerik akang ka Bandungan teh ku abdi asa benten tinu ka pengker-pengker muli sonten langkung tina waktosna ngantor malih mangkukna mati luwengi henteu muli atuh abdi teh kalintang ngaraos sariwangna teu sirikna sudah kana neda sudah kana mono hate teu kenging dibang balerkeun teu boleh pating sarebelak bae ingis enggang pependak sareng kamusibatan di setengahing perjalanan tumali kitu pangemut abdi teu aya lepatna tumaros ka engkang eta engkang mulih ti mana atuh dugi kangantunkeun bengi aya kana tilu wengina cek Neng Dewi kakarawani tumanya kanu jadi salaki sabab geus mineng teuing ditinggal-tinggalkeun luar tina urusan dina tur geus ngalaman kalengitan peuting oh nanyakeun perkara kitu dume akang tilu peuting teu balik da teu kadenge atawa memang teu didenge ku anjeun kapan peuting geus dicaritakeun ka hareupeun anjeun nu jadi salaki mineng ihit-ihitan luar tina urusan dinas cenah pika teu balik aya tilu peutingna lain ngadon pelosiran lain ngadon rilek di luar kota lain boga di perusahaan join jeung urut babaturan sakola waktu di SMA manehna boga perusahaan ternak ayam da ngandalkeun gaji ti kantor mah ukur cukup keur dahar we lain bobohongan kasebutna digawe di kolot tapi eueuh perhatianna pisan kaladar deungeun-deungeun rek diangkat jadi wakil direktur naon salahna naon rugina lamun rek ngangkat harkat derajat anak sorangan atawa minantu umumna kasebut kula warga ieu mah deungeun-deungeun balang-bangan diangkat jadi wakil direktur eta meureun ceuk istilah zaman ayeuna mah sieun disebut nepotisme ceuk Japar meuni teu euleum-euleum ngarahulna nyebutkeun boga perusahaan ternak hayam jeung urut babaturan sakola di SMA kalawan ngomongkeun anu jadi mitoha majah teh eueuh perhatianana pisan da nya kitu para mitra meh rata-rata nu boga itikad jahat mah pinter pisan dina ngareka basa pikeun nyalametkeun dirina lainna sarupi deui abdi bade tumaros ka engkang dupi motor sareng perhiasan ku akang dikamanakeun komo motor parantos ampir sasasi teu aya na diicana digadekeun Neng Dewi ngalegot nanyakeun perkara motor jeung perhiasan nah Dewi aya ku taletenaker tadi nanyakeun perkara nu jadi salaki dume sok init-initan eta geus dijawab geus dijelaskeun ayeuna tuluy nanyakeun perkara motor jeung perhiasan geus nanyakeun perkara motor jeung perhiasan rek nanyakeun naon deui sok perkara motor dijual sabab motor meunang meuli urang lain warisan ti kolot urang lain pamere ti kolot anjeun ulah usilan teuing kana hak batur atawa kana hak salaki lamun kitu barang pamere kolot anjeun atau barang inventaris di kantor kakara nanyakeun ya bodohna teh kabina-bina para mitra pena kena menang meuli manehna para wargi sadaya der atuh cenah dipiboga ku manehna teu bisa eta tepung kaya mah harta gono gini dasar si Japar kelakuan ampun teh terus ai kenging ngagaleuh akang teh mah da abdi geus terang ti kapungkur
eta mah naon teh malah harita ge akang tika pungkur kagungan motor mung motor nu akang diicar teras digentoskeun ku eta bari ditambihan nanging teu aya lepatna naroskeun matukang jalan motor aya di dieu pami motor tika pungkur teu aya di dieu abi ge moal naroskeun bupi kang kalung sareng pinggal diicar deui teh maneng Dewi jadi kapapanjangan tur neuteub seukeut kada beungeut Japar salakina nya dijual duitna dipake namahan modal meuli hayam nah hayang digantian deui moal burung digantian kudu jadi salaki ge dari rek dipake rucah kana main atawa ka awewe dipake usaha dina hasil demi kepentingan rumah tangga lamun nu jadi salaki teu boga sampingan usaha ukur ngandalkeun gaji ti kantor wah meureunna saumur-umur moal aya menyatna rumah tangga teh ari kitu mah nu jadi salaki boga usaha sampingan secara mandiri aya pikeun batu loncatan geus soream digawe kantoran atawa geus dipake teu dipake kudu jadi dunungan moal susah neangan pakasaban geus boga cadangan geus ari geus jadi awewe tong sok rewel teuing barina ge loba pertanyaan lah awewe mah nyaho dahar nyaho make we ulah segala ditanyakeun barina ge mungkin usaha salaki bisa jadi ngojot di bawah rudat ku awewe mah sanes rewel sanes bawel kan nanging tadi age naroskeun teu aya lepatna teu kenging soten anu paminaroskeun kana urusan anu sane atuh eta perkawis motor sareng kang kalung tos diica teu sawios-wios mung pinggal mah ulah sae canak deui bilih katarosan ku ibu dan pinggal mah pamasihan ti ibu pami ngajimatan teh mah ngajimatan Neng Dewi nungtut supaya gelang pamere indungna dicokot deui kanu meulina nya atuh ai gorowok Japar nyentak panon teu sirikna bijil kabeh burial bunceli nepi ka bi ijot oge anu keur di dapur ti tukang ngirilik ngan teu wani ngadeuketan kadeng sia Dewi ya ku bawelna kerewel teuing maneh teh ha aing mah sia kawasi gawe batur ngajurung kana maksud salaki rek boga di pakasaban teh ieu mah kalah ngadatangkeun Raja Wisuna geus ayeuna mah bari timang-timang kumaneh suka kena dipihukum ku urang syukur teh suka ngomong terus terang barina ge cek Japar bari jalang jeleng beungeut lirbeut si atah beuleum dada turu naek kadorong kureng hapna napas anu ngandung nafsu oh jadi Kang Japar teh nanya kana pamadegan abdi tanya Neng Dewi bari ku ayeuna nyaritana teu adab heuh teh mah Japar pondok tur teugeun tong make tumanya kanu jadi pamajikan da pamajikan mah awewe aya paribasa dulang tinane dipulung jeung dipiceun eta pikiran Kang Japar kumaha suka kene mihukum abdi na geus teu suka cenah akang geus teu suka da abdi ge moal maksa atuh kudu terus dipihukum ku akang moal ceurik lolong seran moal badina oge asal puguh kumaha aturanana kasebut salaki nu geus teu suka mihukum ka pamajikanana meureun aya aturanana aya undang-undang ti pamarentah di bagian kantor urusan agama teu bisa cara kitu wae barina oge ceuk Neng Dewi jadi wani ngadebat kana carita anu jadi salaki ngaso heula para mitra ngaso wargi kaum dangu aya caritaan kitu tinu jadi pamajikan Japar teu nembal deui ngajengkat kaluar bari ngagebrukeun panto tuluy ngabeng beos teu ngareret deui para mitra sadaya sanggeus Japar eueuh biijot ka karawani nyampeurkeun ka Neng Dewi tadi mah teu wani nyampeurkeun teh ka hiji inggis kabarerang kadua inggis disangkarek pipilueun kana urusan rumah tangga batur Neneng na eta aden sasauran meuni matak nyerentung kana hate meuni saraosna pisan bibi mati tadi ngadedempes we bari ngupingkeun di kamar makan teu bantunya ketan inggis kabarerang ku aden komo tadi waktos aden nyentak neneng kiat ka ngarenyan upami bibi disentak kitu rupina teras we ngagelepek teu emut neneng neng marupina teu riuk-riuk sentar Jika biijot muji kanu jadi dunungan awewe. Maki jeung tentara sagala biijot. Da bina teu boga kasalahan ngan sakadar nanyakeun. Pasti mana we tilu peuting teh Bali.
saja barati eta nanyakeun perkara motor jeung perhiasan. Dikamanakeun saurna teh neneng? Nyari tanah dijual dipake modal ternak hayam jeung urut babaturan sakola waktu di SMA. Nah ari nanyakeun mah salahna masih saha-saha ge komo yang ditanyakeun teh. Salaki sini jadi pamajikan. Atuh kan tenang sakedahna malih sange neneng mah aya hak naroskeun. Mari adanya anak perhiasan kagungan neneng. Salajengna kumaha saur neneng? Diijot kapapanjangan turut salete bari nipi. Maksud abdi kecil perkara motor jeung kongkorong masih naon-naon dijual oge. Ngan bilang mah wayahna kudu dipedisan deui ka nu Medina. Sabab bilang pangjimatan si ibu bisi katanyaan. Nai gorowok teh nyentak bari ngorejak nangti. Panon teh siriknya dijual kabeh terus nyarekan kalawan make jeung nanya kana pamadegan abdi. Cuk maneh teh geus montong loba teh tatanya bari nage ayeuna mah. Bari timang-timang cenah kumaha. Suka kene dipihukum ku urang syukur. Geus teu suka ngomong terus terang sangkan teu tungtung kajawisuna cenah kitu. Geus nu maha agung saalloh teuing eta aden. Ngangge sasauran kitu sagala. Meni asa kacida-cida teuing neneng. Lajeng ku neneng diwaler kumaha? Cek diijot bari gogodeg jeung kumeter. Sakieu we ditemal ku abdi teh naha. Sa antong pakona mah tong nanya kanu jadi pamajikan suka keneh henteuna dipihukum. Dawe mah aya paribasana dulang pinane dipulung jeung dipicing. Eta mah kumaha nu jadi salaki we suka keneh mihukum abdi nah geus teu suka. Cenah eta akang geus teu suka mihukum abdi teu naon-naon da abdi ge moal rek ceurik lolongseran asal puguh we aturanana. Mupakat neneng satuju pisan kitu mah lah. Keuna kana lalebutan bibi. Salarosna istri mah dulang tinane neneng. Sumuhun dulang tinane sumuhun. Dipulung sareng dipiceun ceuk paripaosna. Tos diwalar kitu ke neneng kumaha saur aden? Cek diijot bari nepak ping-ping sorangan. Geus ditemal kitu mah teu ngomong deui terus ngabeng beos ini duka teuing rek ka mana? Tema Neng Dewi. Sanes nu kiku kitu eta mah aden asa tebih tina sangkian ka ayeuna-keun janten kitu. Robih kalakuanana. Dan kapengker-kapengker mah salami bibi di dieu. Tos aya kana 3 tauna teu kagungan adat kitu. Ka neneng sakitu mika deudeuhna sareng teu acan pernah ngantunkeun wengi. Mun nya kitu ketang lah neneng. Sangem tadi ge disebat Yalmi mah teu anger cicing dina hiji harkat sareng darajat. Sawaktos-waktos sok aya we robihna. Bibi ge waluhu alam neneng. Teu tiasa nangtoskeun baris kitu baris kieu. Dina mangsa anu nuju dipayunan. Misalajengna kumaha atuh pangemut neneng kalayan aden kitu. Cek diijot akhirna nanya kana pamadegan Neng Dewi. Teu kumaha bi rek disabaran we heula antara sabulan 2 bulan mah. Bisi gogoda sababnya kitu kasebut jalma mah. Boh nu geus rumah tangga, boh nu can rumah tangga. Sok aya wae gogodana. Sugan isuk pageto salaki abdi sadar. Kalawan bisa ngarobah akhlak kalakuanana. Lamun geus aya sabulan 2 bulan kitu bae nya di dinya kapaksa we abdi menta pisah. Atuh bibi tetep di dieu jeung abdi ulah insah balilahan ceuk paribasana. Rek manggih dahar rek henteu sabab bibi geus dianggap kulawarga abdi. Tema Neng Dewi jadi robah pamadegan. Tadi nama waktu parearea omong jeung nu jadi salaki aya pikiran rek menta diserahkeun. Tapi ayeuna aya pikiran sejen rek disabaran heula cenah. Bisi ieu teh gogoda ka manehanana. Da kitu kasebut gogoda rumah tangga masuk aya bae. Nya ieu pisan nu disebut istri sajati, wanoja wijaksana, nu teu daek ngagugu nafsu ngumar amarah. Estu sabar darana harita teh. Neng Dewi jadi robah pamadegan. Tadi nama waktu parearea omong jeung salakina aya pikiran rek menta diserahkeun. Tapi ayeuna aya pikiran rek disobaran heula. Nya ieu pisan nu disebut istri sajati wanoja wijaksana. Nu teu daek ngagugu nafsu ngumar amarah estu sabar darana. Atuh diijot pokna. Neneng kangge bibi moal ngalalangkungan kana panggalih neneng. Cenah neneng masih keneh maryogikeun direncangan ku bibi insyaallah bibi bade satrasna ulun kumaula ka neneng.
ulah bibi parantos teu diperyogikeun ku neneng teu sawios-wios atuh upami kitu mah rupina bibi bade undur we ti dieu kalayan wangsul deui ka lemah cai. Ayeuna neneng ngawagel bibi ulah ka mana-mana kalayan diangkeun janten kula warga neneng hatur nuhun ditampi lahir batin ka nyaah neneng. Mung nya kitu bibi teh sudah neda dihapunten ka neneng bilih bibi aya kalepatan nu karaos sareng nu teu karaos. Maklum kasebat jalmi masok aya wae atuh kalepatanana aya wae hilapna. Untuna abdi ge kudu dihampura ku bibi di sisa waktu-waktu abdi luhur sahur bahe care. Temba Neng Dewi ngoloyong asup ka kamar ngaganti sarung angel jeung guguling kalawan dibikeun kabi ijot sina disese. Peutingna Japar teu balik deui bae. Tapi keur Neng Dewi ku ayeuna tara alung tara marung kawut hate. Ku ayana nu jadi salaki teu balik-balik rek idit cigrek datang jol ceuk paribasana para mitra. Sanajan haben di pikiran ge da geus kitu sifatna. Beurangna beda jeung Neng Dewi jeung Bi Ijo tas dalahar di tukang. Kadatangan kumang kanta bade gana Bapa Raslam. Mangga dilebet linggihna mang ceuk Neng Dewi bari ngajanteng dina lawang. Ah, sawios di dieu we neneng da moal ami ceuk Mang Kanta gek diuk dina kursi di teras. Aya naon mang sapertos nurusu? Menawi kajurungan ku tuang ibu sun neneng diaturana linggih kalayan kedah kairingkeun ayeuna keneh kumaha. Eta bade aya naon cenah mang? Neng Dewi neuteub ka semuka ge. Itu tuang rama teu damang sun. Mama teu damang, para sabaraha dinten mang. Wengi we muli ti jaman tos abdas sun. Bade tepan isya teh karaos puyeng ari kawenginakeun ngaluga-lugakeun getih. Ya Allah. Atuh ku ibu teh enggal dicana ka rumah sakit. Wengi ge ku tuang ibu bade dicana ka rumah sakit, malijang udin ge. Supir tos dibujengan ku mang teh sina ngajajabkeun. Nanging tuang Rama teu keresaheun. Mangga tuh Neng bade angkat ayeuna sareng mang bilih tuang ibu antos-antoseun mangka ding di bumi mang. Amung teu amung moh di bumi teh mung aya tuang ibu we sareng jang udin duaan. Mangga mangke ti payunnya ke abdi nyusul jalan Bi Ijot nuju di piwarang mayar heula listrik. Ngalan Neng, dupi ade ngadamel? Ceuk Mang Kanta geus rek turun nanyakeun Japar. Anu mawi pun lanceuk teh nuju aya kaperyogian heula Mang. Tema Neng Dewi teu wani nerangkeun perkara salakina teu balik. Lamun kitu teh mah Neng Dewi teu weleh ngaragangan. Inggis Mang Kanta bebeja ka indung bapana Neng Dewi, tangtu ngaganggu kana pipikiranana. Geus kitu mah Mang Kanta gagancangan balik make sepeda. Anu teu kungsi 5 menit Bi Ijot datang tas mayar listrik tibang. Atuh Neng Dewi sanggeus bebeja ka Bi Ijot rek ngalongok bapana gering. Teu leleda gancang ini tumpak beca da ngarah buru-buru tepi. Teu kacaturkeun di jalana geus tepi deui. Kalacat unggah bari uluk salam di temalan ku Mang Kanta. Nu keur ngajanteng di lawang kamar nyerangkeun Bapa Ramlan keur ngalempreh di sing hareupan ku Ibu Dedeh pamajikanana. Para mitra anu mulia harita teh atuh para wargi sadaya Neng Dewi uluk salam malah ku Mang Kanta di temalanana. Mangga Neng terasya kalawat Neng ceuk Mang Kanta bari mundur. Bus Neng Dewi ka jero kebat asup ka kamar. Kunaon mama teh ibu? Tanya Neng Dewi bari ngarampaleungeun Bapa Ramlan nu keur ngalempreh bari peureum. Uka teuing atuh Neng da beurang na mah teu naon-naon. Samalah tadi oge ka masjid jeung Mang Kanta salat magrib. Ngan bieu balik ti cai tas abdas rek salat isya di kamar nyaritakeun dieur. Ari nyarita lieur ari gelek-gelek we keluar. Keluar getih tina wahamna. Pugu ibu tereuwas gancang ngagegero Mang Kanta bari suku ngaroroncon. Asa teu puguh rarasaan ningali getih ngabayabah dina tehel. Baju kampretna ge kagetihan. Nah tuh sanes enggal dicana ka rumah sakit kapan mobil aya. Eta ge ku ibu rek dibawa ka rumah sakit samalah udin geus disusulan ku Mang Kanta. Ngan mama teu daekeun. Mama ieu abdi naon nu karaos mama? Tanya Neng Dewi bari neuteub nya Bapa Ramlan beuntak.
tapi teu daek nyarita ngan solongkrong we ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Kalawan Neng Dewi pokna bari nyeklan leungeun. Ka rumah sakit teh nya mamanya ku abdi dijajabkeun nya. Bapak Ramlan teu ngawalon ukur gogodeg nu hartina mah teu daek dibawa ka rumah sakit. Kitu bae ditanya ku ibu ge ukur gogodeg, temal ibu Dede bari cuma 5 ngarasa hariwang kudu jadi salaki teu bisa nyarita. Dupi ayeuna kaluaran keneh getihna Bu? Henteu ayeuna mah tisantas ku ibu di inuman cai jam-jam jeung dadana diulasan. Kamari ieu dibere cai jam-jam ku ibu Hajah Halimah. Dikersakeun ibu make inget kana cai jam-jam. Ngan sanggeus di inuman cai jam-jam kalawan teu kaluar deui getih. Jadi teu bisa nyarita padananya ge teu nemalan. Temal ibu Dede. Jep jarempe saurang ge eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Ibu Dede jeung Neng Dewi ting jarentul bari nying hareupan anu gering. Keur peureum siga nu keur sare. Atuh mangkanta jeung Udin uku supir Bapana Ramlan. Supir Bapak Ramlan keur pating garendeng ngobrol di rohangan tamu. Lain ku kitu abdi mah ngarasa kaget ku Bapak. Meni dadak-dadakan kitu. Kamari ge pan ka kantor. Mohon. Atuh teu naon katingalina bangun gumbira. Samalah kabi ngabanyola nita buru-buru kawin kabi ijot. Lanjangan Neng Dewi majah teh. Ijot teh kolot kalapa cenah kitu. Ih, hari jam Udin. Tonggoro kamari di kantor penting tadi balik di masjid bareng jeung emang ta salat maghrib. Teu naon-naon. Ngan pada isya waktu emang keur ngajentul di tukang. Kareungeun den gegerewe ka nyalukan emang. Barang disampurkeun teh nyampak carogena keur ngaluga-lugakeun getih we di kamar. Atuh mang teh reuwas gancang mang nyusul ajang Udin. Sabab ku istrina rek dibawa ka rumah sakit tapi carogena teu kersaeun. Atuh isukna belenyang we mang teh nyusulan Neng Dewi. Nyaan ngarasa kaget abdi mamang. Moal aya nu heureuy kitu ka Bapak. Ceuk Udin boga timuru aya nu ngaheureuyan kadununganana. Jelas nama ayah nu hianat nyaeta ngeudeleka ku jalan demit atawa nu disebut para mitra sadaya di teluh teh. Aduh kateuing atuh Jang Udin. Anu penting mah kamari malam Jumaah kira-kira 11:30 mang kaluar rek cai. Kakara gerek mukakeun pantok kamar mandi kareung anu keketrok kana panto hareup. Mang teh pan ngarasa kaget atuh. Ceuk hatena mah aduh, ceuk hate teh semah ti mana geuning peuting aya semah. Teu bakawani muka panto didedengekeun heula. Kayak di mana ngageroan dunungan kakara rek dibuka. Tapi teu ngagegero ngan keketrok we tuluy. Geus kitu mah gidig mang teh ka jero rek ditingali heula tina kaca bisi aya nu teu wawu. Kira-kira tiro lengkah deui kana panto anak cungung teh anjing babaung. Diburuan meni melewung lamat. Nu jadi dunungan mah teu kadenge batuk-batuk acan. Kojengkang mang terus harita teh ngalengkah barang nyingkapkeun hordeng garapak aya entog jaluna ngagarapak. Tuluy hiber. Ceuk hate mang entog sah anu leupas da urang dieu mah. Eueuh nu ngukut entog. Aduh. Palang siang mang. Nya mang aya nu dolim ka Bapak. Ari mang ningali entog ngagarapak mah. Inget ulur abdi baheula kitu deui mang. Peuting aya entognya diburuan tuluy ngagarapak kana kenteng. Teu kungsi 2 poe atuh. Eta ku mang geus dicaritakeun ka ibu. Yen peuting kamari aya entog ngagarapak di teras. Cek Udin bari neuteu. Acan dicaritakeun ka sasaha kakara ayeuna we ka Jang Udin. Nyaeta dunungan awewe mah. Tara percayaan rosok dianggap tahayul. Cek mangkanta. Jep jarempe teu ngaromong deui. Atuh ibu Dedeh jeung Neng Dewi ngajejentul keneh di kamar. Bari nying hareupan anu gering. Malikan kabi ijot sanggeus ditinggalkeun ku Neng Dewi teh ngadon gegerendengan sorangan. Bari cimak blak we diuk dina kursi di tengah imah. Dipikir-pikir karunya ku Neng Dewi. Mana salakina kitu minang ningalkeun peuting. Rajeun peuting tadi balik ngadon nganang nganasteung. Mana bapana gering lamun keur didoja teh mah heueuh keur didoja. Tapi kapana kasabaranana Neng Dewi? Lamun aing jadi Neng Dewi boga salaki kaden Japar kitu kalakuanana.
Binang ninggalkeun peuting dah aing mah. Tidak ada maaf bagimu. Terus we jing jerit balik ka lemur entog mulang. Kajeun balik ngali gincing, kajeun mulang ngalong kewang. Heueuh bener kitu aing teh. Ya, puguh deui teu boga salah kige lah. Harampang himping. Kitu gerendeng Nabi Ijot. Gentak ngurejat sabab ngadengen nu keketrok kana panto. Atuh Bi Ijot ngagerendeng. Tah saha deui nu keketrok kana panto teh? Nang Dewi kitu balik atawa tukang kredit rek nagih ka aing. Ok naboga timuru kanu jadi dunungan awewe balik atawa kutak ka tukang kredit. Kletrek Bi Ijot muka slot panto menit siganu asa-asa. Da eta ceuk pikirna sieun tukang kredit rek nagih hutang. Ana berai panto dibuka, timuru Bi Ijot gagal. Nyalahan si horeng para mitra Japar. Atuh bok Bi Ijot pok ameng borojol walang sangit. Ay ampun teh. Aduh astagfirullahaladzim. Punten Aden punten bager. Aduh panyanten bibi mah sanes walang sangit. Sumuhun panyanten teh sanes Aden. Cek Bi Ijot meuni bareureuh rewas campur era. Angreus datang ngaco teh. Iraha reka cageurna tuh. Kamanari Dewi? Cek Japar datang nanyakeun pamajikanana, bari mukakeun pantok kamar kalawan ngeloa dina lawang. Ngaso heula para mitra, ngaso. Para wargi anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra Bi Ijot ngajawab. Anu mawi tadi teh kinten bada lohor dibujengan ku Mang Kanta di pewarang sumping ku ibuna neneng. Aya naon Dewi disusulan? Japar neuteup semu kaget. Saur Mang Kanta teh ramana neneng teu damang. Jadi naon cenah? Ka atuh Aden jangan bibi ge teu kantos naroskeun. Pemi Aden teu aya kaperyogian mah atuh layad bae heula ku Aden bilih teu damang nawales. Nyakeun kuring rek nempo ka ditu. Cek Japar make aya pikiran rek ngalongok nu jadi mitoha. Kalawan harita kene terus ini tumpak beca da puguh motor nama geus dijual. Teu kungsi 10 menit geus tepi parang Mang Kanta jeung Udin masih keneh keur tingjaran tul di teras. Atuh Mang Kanta curinghak gentak ngorejat nangtung kalawan nanya. Haturan Aden kumaha Mang Aden? Pokna bari nyolongkrong sasalaman. Berkah Mang, ari pamajikan kuring aya di dieu. Aya Aden Mang Aden teras kalebet. Temal Mang Kanta bari meulaan asup dituturkeun ku Japar. Samala Udin ge nuturkeun kalawan Mang Kanta pokna. Ngabeja Neng Dewi bari ngeloa tina lawang. Neng itu aya Aden su. Atuh Neng Dewi jeung Ibu Dedah curinghak kalawan Ibu Dedah nanyakeun. Aya saha Mang Kanta? Den Japar Nen. Temal Mang Kanta bus Japar ka kamar. Solongkrong sasalaman ka Ibu Dede. Buda Mang, pokna make nyium sagala kana leungeun Ibu Dede. Alhamdulillah Ibu mangan ieu we mama ujug-ujug kieu. Parantos sabaraha dinten Bu? Tanya Japar bari gek diuk dina kursi. Meunang nyodoran Mang Kanta ngareneng jeung Neng Dewi. Peuting tadi we balik ti cai tas abdas tas salat Isya. Datang ka kamar nyaritakeun lieur. Ari tas nyaritakeun lieur teh, anak gelek-gelek teh ngalugakeun getih. Atuh ibu teh reuwas gancang ngajurungan Mang Kanta dititah nyusulan ieu si Neng. Kumaha tuh lamun bawa ka rumah sakit atuh wi? Ari di rumah sakit mah pan aya alat pameriksaan tur kajamin ku obat-obatanana. Da panyakit mah lain antepeun ongko urang mah teu nyaho piubareunana. Cing kumaha kira-kirana pamadegan Dewi? Nah satuju lamun mama dibawa ke rumah sakit? Cek Japar bari ngareret ka Neng Dewi pamajikanan. Sanes satuju deui Kang abdi mamalah namege ka ibu nyanggem bade di ka rumah sakitkeun. Mung saur ibu mama teu kersaeun dicana ka rumah sakit. Tema Neng Dewi kalawan Ibu Dedah Maira. Nya Asep peuting ge ku ibu trek dibawa ka rumah sakit. Tapi ama gogodeg nu hartina mambung dibawa ka rumah sakit. Dalam mundayakeun mah peuting ge ku ibu dibawa ke rumah sakit samalah Udin ge geus diteang ku Mang Kanta. Kumaha pami ngangkir dokter atuh Bu? Ari mama teu kersaeun dicana ka rumah sakit mah. Perkawis biaya pamariosan sareng ngagaleuh landong mah
Abdi we kalesan abdi ka kamari gaduh milik cek Japar ti ditu nama nemongkeun kanyaah kanu jadi mitoha. Uguh ibu ge sapok-pokeun rek nitah ngangkir dokter jung atuh angkir dokterna Jang Udin. Jeung Jang Udin we tuh ngarah mau mobil. Leuwih praktekna teh sabaraha dokter anu caket perapatan teh? Jam 5, kadang-kadang setengah 5 ge geus datang. Yo atuh wi Pak Dewi geus kenal ka dokterna lain, cek Japar ngajakan anu jadi pamajikan. Nu keur ngarancetan bitis bapana. Anu masih keneh sare siga nu pules naker. Nanging kedah engkewean tawis tabu tujuan. Di mana pasien parantos teu aya di ayeuna-ayeuna mah moal tiasa komo kitu pamikal resan seueur pasien. Nya ketang kudu engke Asep di mana geus pasien lowong, ceuk Ibu Dedeh mairan kalawan pokna. Neneng bisi si Asep rek dahar maka ditu we barengan deungeuna dina lomari. Mangatu bade tuang Kang, ceuk Neng Dewi bari ngolosot turun tina risbang. Moal bi, ari ngap keneh tadi disuguhan dahar di babaturan. Lamun aya menta ci kopi we lah, cek Japar menta cai kopi. Koloyong Neng Dewi ka kamar makan, delila Japar nuturkeun ka kamar makan gek diu. Laras moal tuang Kang, cek Neng Dewi bari ngocekeun cai. Moal wi ari ngap keneh, cing diu keuleuh ya Kang aya picaritaeun anu matak akang balik teh. Ngan datang ka imah nyampak Bi Ijot sorangan. Cek Bi Ijot Dewi ka dieu disusulan ku Mang Kanta. Ngabejaan mama ge teu damang. Atuh akang teh gancang ka dieu nyata kieu pangna akang balik teh. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dibeuweung diutahkeun ku diri akang. Boga rasa dosa terhadap Dewi. Kahiji akang sok minang ningal-ningalkeun peuting, tapi kitu ge lain akang ngalampakeun serong ngan keur neangan hubungan usaha. Nya alhamdulillah tepung jeung urut babaturan sakola. Manehna ngajak join usaha kana ternak hayam. Sakumaha nu geus dicaritakeun ka Dewi. Kaduana kamari akang rumasa ngedalkeun lisan kasar, katiluana rumasa akang ngagasa barang perhiasan u Dewi nyata dipake modal hayam. Ku kituna sakali Dewi akang menta dihampura lahir batin. Geus nama akang teh ngarasa reuwas. Teh aya milik ladang ngajual hayam 30 siki top tah rawatan tak ku Dewi. Rek dipake naon terserah Dewi. Da tadi ge akang mah hayang boga usaha luar ti kantor pikeun nyumponan keperluan rumah tangga. Perkara perhiasan keun di mana akang meunang deui milik digantian. Nah hayang ku duit, nah hayang ku perhiasan deui. Duit eta mah keur kaperluan sapopoe we. Ceuk Japar ngadak-ngadak sadar. Make menta dihampura sagala. Kalawan nyerenkeun duit nu gedena 100.000. Ngaso heula para wargi, ngaso. Mitra pamiarsa, harita Neng Dewi nyarita deui. Janten akang teh leresnya kagungan perusahaan kana ternak hayam. Tanya Neng Dewi siga nu cangcaya bari duit nama nanggalang hareupeunana can wani ngarawatan. Nya keur naon akang ngabohong tur geus menta dihampura kalawan nyerenan duit 100.000. Tema Japar bari neuteu. Nya nuhun ari leres mah engkang kagungan perusahaan kana hayam. Mudah-mudahan sing aya kamajengan mung perkawis ngadamel di kantor kumaha. Perkara digawe di kantor mah tetep we digawe. Ngan balik ngantor ngurus hayam, ngan di mana sibuk ngurus hayam bari akang teu bisa balik. Ulah arep-arepeun, taina kieu ye deui nya. Engke di mana ibu keurineh tur keur tenang. Dewi nyarita ka ibu perkara ama arek ngangkat wakil direktur ulah ka batur. Akang we kitu tugaskeun kasebut anak sorangan. Omong kitu ama geus kolot geus meujeuhna ngurangan kasibukan. Sedeng ngangkat deungeun-deungeun teh cantang tu baris jujur. Ari anak mah piraku rek teh jujur atawa rek ngaruksak perusahaan ke kolot. Menang penghasilan gede leutik pasti diserenkeun kana jadi kolot. Da akang ge piraku tega rek ngarah ngarinah ka kolot. Nu matak pek caritakeun ka ibu, engke di mana ama sehat, ibu sina nyarita ka ama. Sebab ama teu boleh nurutkeun we ka ibu. Ceuk Japar kapapanjangan. Kala wanita kanu jadi pamajikan sangkan cacarita ka indungna. Dina perkara Japar hayang diangkat jadi wakil direktur. Insyaallah di mana ibu nuju tenang ku abdi disangemkeun. Tema Neng Dewi bari ngarawatan duit tuluy ka kamar deui.
atuh Japar oge sanggeus nginum cai kopi nuturkeun ka kamar. Teu karasa waktu nyerelek caturkeun nincak ka jam 7 kurang saperapat. Japar jeung Neng Dewi Arinit make mobil di supiran ku Udin nu maksudna rek ngangkir dokter. Kabeneran datang ke tempat praktek anu geus eueuh pasien saurang-urang acan. Dokter kabawa ku Japar kalawan harita Bapak Ramlan pernapasan dipariksa jeung ditensi darahna. Nya nurutkeun hasil pameriksaan dokter, Bapak Ramlan teh capek teuing anu hartina mah teu boga panyakit berat, geus rengse mariksa tur geus mere resep. Dokter balik rek dijajabkeun ge ku Udin teu daekeun. Bu abdi bade meser heula landongna ka apotek Bu. Ya duitna atuh Asep. Sawios Bu da aya di abdi. Ceuk Japar tuluy indit rek meuli obat. Atuh Neng Dewi ngarasa bungah dumeh nu jadi salaki aya kanyaahna kanu jadi mitoha. Netelakeun ku ayeuna mah salakina sadar. Teu kungsi setengah jam Japar geus datang. Tas meuli obat aya kana 3 rupana. Sep sabarahaeun Kang nebus landongna? Ceuk Neng Dewi bari ngareret. Ngan 30.000 tema Japar bari ngaluarkeun obat tina kantong keresek. Kumaha atuh da amanah peureum wae Asep, ari rek digeuingkeun karunya keur ngeunah sare. Ceuk Ibu Dedeh teu wani ngageuingkeun. Sawios Bu, sagugahna we atuh lah diganggu nuju ku lemah. Ceuk Japar bari nuna obat dina meja. Na ari Japar tas nuna obat ari kerepok teh Bapak Ramlan ngagerepok. Siga nu reuwas tuluy kekerecetan, panon ngaburileng mulan, leungeun duanana kareket huntu ampet cakep, puguh sarerea pada reuwas. Amanah, ya sing emut amanah ya abdi amanah. Ceuk Ibu Dedeh bari ngagebig-gebig leungeun salakina. Mama, ya abdi mama hapunten abdi mama. Ceuk Neng Dedeh bari cuma 5. Di barung hate ratu ngarasa salempang kuno jadi bapa. Sanggeus Neng Dewi emen tadi hampura. Bapak Ramlan kekerjetan beuki lila beuki laun. Tuluy ngarenghap sakali. Atuh Neng Dewi pokna deui bari ngagebig-gebig awak Bapak Ramlan. Oyag kabeh. Si horeng Bapak Ramlan nepi ka hanteuna maot. Cerit Neng Dewi ngajerit bari ngarangkul kana awak layon. Hari Ibu Dede harita ampir-ampiran ngacengkang. Lamun teu kaburu dirontok ku Japar. Mangkan tajeng Udin teu sirikna lumpat muru sabab ngadenge Neng Dewi ngajerit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanah neneng hapunten samudaya kalepatan emang. Ceuk mangkan ta bari ngusap beungeut layon. Reup panon layon teh nu tadi beunta teh kontan peureum. Atuh leungeun dibenerkeun siga numpang sina numpang kana dadana. Ibu Dedeh diparayang ku tiluan, dipinahkeun ka kamar nu hiji deui, kalawan ditungguan ku Neng Dewi bari ceuri. Harita mangkanta jeung Udin beberes ngaluarkeun meja jeung kursi ka teras. Japar ngamparkeun karpet, regeyeng layon diparayang dipinahkeun ka tengah imah, kalawan diruruban ku samping kebak. Sanajan waktu geus nyadek ka tengah peuting oge. Nu sepi jempling rehe comrek bari poek bulan. Keur mangkan tak kasebut badegana nu satia. Tur jujur henteu mikirkeun kana kakeueun atawa kasieun. Gancang ini laporan ka pangurus daerah satempat. Nyaeta Bapak RT ngabejakeun yen Bapak Ramlan maot. Puguh we Pak RT ngarang-ngaran juga kalaporan ku mangkanta. Sabab henteu ngadenge geringna. Lamun teu sangka teh mah teu sangka Bapak Ramlan maot. Tong boruning RT atawa deungeun-deungeun sadalah kulawarga nage teu nyangka bakal manggih musibah. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, atuh entong boroning Pak RT atawa deungeun-deungeun sadalah kulawarga nage teu nyangka bakal manggih musibah. Nya saha atuh jalmana nu ngarasa teu sangka barisa ditinggalkeun salalawasna kudu jadi kulawarga. Tapi danya kitu ceuk tadi oge urusan umur rusiah Allah.
bari eueuh nu nyaho iraha keur kumaha jeung keur di mana Allah munut umatna tur aya kecap kullu nafsin da'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rebun-rebun kene sabada masyarakat sarolat subuh di masjid kabeh pada daratan. Awewe lalaki bari saurang ge eueuh anu teu ngarasa kaget. Kabejaan baparlam lan maut. Nu dipake kaget adu meh teu ngadenge teu ningali geringna. Geus jadi kebiasaan setiap aya nu kapapatenan, masyarakat satempat pada jul-jol bati mere bantuan para mitra saridona. Atuh masing-masing tanda milu bela sungkawa ka kulawarga nu ditinggalkeun maut. Sajabati kitu pada nanyakeun jam sabaraha maot, gering naon atawa panyakit naon. Nya Kuneng Dewi dibejakeun satarabasna, alatna mah ngaluga-lugakeun getih. Atuh nu ngalayada sanggeus narima katerangan kitu ti Neng Dewi, rupa-rupa timuluna. Aya nu nyebutkeun panyakit jantung, aya nu nyebutkeun panyakit paru-paru, samalah aya oge nu boga timuru yen baparamlan ngaluga-lugakeun getih. Nepi ka maotna teh ku panghareuyan jalma nu dolim atawa nu kasebut diwerjit atawa diteluh diganggaung. Tapi wallahu alam sabab kabeh ukur di papara. Beuki beurang para mitra semah beuki loba nu timana pada datang kasebut kulawargana nu kapapatenan caririk silih rangkul jeung Neng Dewi. Waktosna kabujeng seep. Rupina dicekapkeun dugi ka bieu deui wae para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari.